Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring kewakilan Bapak Hajat sekeluargi. Upami putra nikah teh hoyong di sawer saurna. Nanging sim kuring mada sanes ahlina kana sawer. Ya masa kadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun katineng ati. Kanu kagungan salametan atanapi anu diselametkeun. Nanging Ibu Ratna teh gaduh gerentes saurna teh. Upami putrana disawer upami putrana nikah teh bade tawur saurna teh 500.000. Acisna eta dinu sawernya. Tak acisna aya dinu baskom. Ayeuna Ibu Ratna teh atos dilaksanakeun tak acis anu 500.000 teh. Alif ularek nagih dewata ularek nanyakeun. Hutang sanggup dibayar bukti, hutang carita dibayar nyata. Tanya gerentes Ibu Ratna teh atos dilaksanakeun tak acisna tah. Pang ningalikeun nya Ibu. Acis sanes eta. Acis. Oh acis. Seueur teu? Seueur nya seueur 500.000. Ulah dihadap sadayana kedana mah ka panggung saparo. Tosnya ayeuna urang lajekeun kana acara sawer. Sampurasun amit ngidung tatali alam bihari. Bodaya mah karohon urang pangajari pangaping diri pangmat pangudang rasa panggeuing mah resmi ningali. Dirimbun kidung rahayu sadaya wargi waluyama samino ayah ti abdi nyanggakeun dangding sa kadar piwaja pangeling mah panggoing ati saruntuy si aroma Tanjung Satir malati wangi sarantayang mah sekarer mawa sumalirip kana gali sumaramba gana baya nitis dina sanobari nada agung pangaksami kasadaya para mitra pada nyala nyawer etang-etang iring benga kanu nembe nikah pamugi mulus rahayu tebih tina paceng kadang lakuning jalmi utami nabihan sugri larangan tur ngalampahkeun papagon nuka unggalina Quran tarawantun nyalayaan kana patokan utatu syaratna rukun agama
agama unggalan nu diaji dinanggoning kumalar supados maksudna ece puguh pulungeunana manawi jadi tuladan salamina urang hirup rumengkang di ieu alam bismillah asma pangeran nu maha asitur heman mugi ieu jantena jalan kenging hidayah pangeran abdi ayana ngawitan nyawer anu pangantenan pamugi ieu riungan dipasihan perlindungan para saderek sadaya istri pamaget nu mulia darangokeun ku sadaya amanat tinu kawasa abdi ayana ngawitan nyawer anu pangantenan ngawurkeun nasihat Quran jeung nasihat ti junjungan abdi sadayana syukur ka Allah nu Rabbun Ghafur oke ka Nabi nu masyhur Muhammad sebagai Rasul aku selis putra ibu regepkeun masing saestu mun aranjeunna teu ngakuku pinasti pangeran pendung takdir tinu masuci pendongkap ka urang pasti nyata urang laki rapi patepang pamaget istri diriung ku sadayana undangan di mana-mana nu anomna nu sepuhna pamaget sareng istrina sadayana jadi saksi ujang gelis laki rapi pamugi ka maha suci jodoh aranjan abadi oke urang sakedahna uning wiwitanana kumaha urang kawitna di mana urang asalna geuning urang keur orokna kubrak medalna kadunya socak lolong donana toreknya kitu cepilna Allah ngaluarkeun urang tina rahim ibu urang lengkep jeung panca indrana taya kakuranganana kersa Allah geus teu hese akhirna ceuling ngadenge panon terus ningal jentre sareng dipasihanate urang teh dibere ati pandangan jeung paningali nyata urang ulah lali ka anu ngadamel diri saparantosna sawawa dugi ka remaja putra bet barang aya jodohna teterang ti mana jalma takdir tinu mah suci bet nerojol bae pasti najan dihalangan ku gunung kadar dongkap tiang agung orang wajib terima kasih ka Allah nu welas asih laku lampa kedah bersih ku Allah sing isin ajri gelis pangantin istri regepkeun masing taliti eulis teh nepi ka pasti kenging rahmat tiang widi anak yang geura sing eling sing emut kana pepeling istri tidikuna geuing pikeun hakna masing-masing laku lampa sing saluyu candak jalan nu rahayu istri nu soleh pinasti dipangga ponggo ku Gusti istri
ibarat permata disabat kena hadisna nu mawi kedahiyatna sing leres pernah kenana ngaran istri nu sajati anu taat ka salaki saban beuring penting bakti sanajan nepi ka pati dina jalan anu bener sanes jalan kabalinger istri diwajibkeun taat ka caroge kedah hikmat mun caroge nuju angkat urang wajib sabar kiat mempertahankan amanat kade urang ulah lepas sing tiasa ngajaga diri kumaha istri sejati wanita nu hakiki nu sumujud ka salaki sabab dawan yang manon mun istri sok uncelang anclong kacaroge sering bohong pasti ku Allah dibendong mono caroge ngawurukna regepkeun ulah bengembatan sumawana jeung nunutan natanapi molototan najan gelis tu percengkap tapi lamun lalawora kacaroge teu ngawulah pasti haram ka suwarga istri teh ulah pacuan nyicip-nyicip jeung ngasaan ngalampakeun kacurangan nu diharam ku pangeran mun caroge mulinya bab kubu di jeung basah hingga caroge ngarasa nyana teu asa-asa Agus Kasep putra ibu cobiku Agus Tidangu mun Kasep ngaduduk tangatu bakal pinanggi rahayu kapungkur Asep nyorangan teu aya anu maturan ngan badan urang sorangan nu jadi pokok pikiran nanging aya nama ujang dinten ieu kenging beban ujang ti pangeran urusan ti ieu alam rasa saliti sasari keur bubujangan tadi lampahna ge beda deui kasusahan tambah deui wargi Asep sadayana sakitu mingga dedehna barungan dina manahna nu janten ibu Ramana ibu Rama ngiring doa Asep magaduhang nagarwa istrina lamun satia hiji bae tong ngadua kadu istrina moal beres salamina baku curut rumah tanggana mun cocok jeung agama oke era ku tatangka sapopoe ngana pasea ku istri dipikang ewa ku tatangga dilelewa lamun boga harta banda sing kuat nahan gogoda bisika kuda kuranda pikir heula jero dada pikir Asep sing waspada ulah sok jeung Rasulullah mun kepikir medua akibat jadi pasea abdi nyawere teh parantos mung kamtun padewa warotos kaondang anu ngarantos sami pada mika hartos sadayana nu dicarios keunana lebetkeun kana manahna nu rompong jalan sampurna acara sawe
acara sawer ti Simkuri.